pangeran yang urang yang anjeun salian Allah. Inni akhafu alaikum azab yaumin adzim. Lamun aranjeun kabeh wahai kaum teu iman ka Allah teu mangeranan ka Allah rempahan Allah di samping engke yaumal qiyamah ayeuna di dunia Allah nurunkeun siksa anu pohara ulah sampaikeun ka disiksa ku Gusti Allah. Terus bae Kangjeng Nabi Nuh teh terus bae dakwah teh masyaallah berang peuting teu pamrih terus bae Kangjeng Nabi Nuh. Kumaha eta kaum ngomongna qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Cek kaum-kaumna penggede-penggedena, cek kaum-kaum elit-elitna, cek pemimpin-pemimpin kaumna ngomong ka Kangjeng Nabi Nuh, Nuh capek-capek maneh teh dakwah kadeleuna teh menyingsingkan tangan luar biasa maneh berangjeng peuting ngajakan umat jakami mah innalana roka sanyana kaula kami neuleuh anjeun teh yakin ka anjeun teh fi dhalalim mubin sasar anu nyata anjeun mah jelema sasar kunaon ngajakan pangeran teu kadeuleu anjeun mah no jelema edan lantaran mangeranan kanu pangeran teu kadeuleu. Buktikan coba pangeran teh mana jauh pangeran kami mah tuh hayang ngeuletik itu nu di juru hayang gede itu nu tengah hayang gede jasa itu patung-patung nu dijieun tina kayu jati nu dijieun tina kayu waru hayang nu dijieun tina kayu kitu naon ngaranna berbagai kayu-kayu anu seungit nu hayang numpuk patung-patung teh ambualayah loba nu dina batu dan lain sebagainya tuh itu pangeran urang dek lelempangan yang mau pangeran nu leutik bisa diasupkeun ka kantong cak Kangjeng Nabi nu ku blon-blon teh pangeran mah ge ngatur lain pangeran diasupkeun ka kantong jadi lamun diasupkeun ka kantong kumaha dibawa penyelamat kan nyana mun sia ngising atuh milu ngising tadi pangeran ku daek dibawa ngising Kangjeng Nabi Nuh dilalaga ngalalaga kaumna tetap noh eureun dakwah innal naraka fi dhalalim mubin kaula neuleuh maneh capek aing mah sasar sia ulah gas ulah dakwah sia ayo bandingan bareng jeung kau jeung kami kabehan ibadah mah tuh ka pangeran itu jelas nu real bae sih nu jelas ulah sok nu teu kadeuleu ieu mengajakan ibadah ka pangeran nu teu kadeuleu naon Kangjeng Nabi geus radakan nasehatan jijah heueuh nya horenganan baheula ge kos kitu geus aya persamaan aing diciduhan aing dicareka aing dicaci aing dimaki aing dibunuh horenganan baheula ge kos kitu seuri Kangjeng Nabi he ya senyum Kangjeng Nabi masyaallah tuh kan cek Kangjeng Nabi nu ya qaumi laysa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin. Sok sembarangan maneh nyebutkeun dolal-dolal anu mubin ka kaula kaum kaula laisa bil dolalah kaula mah teh lain sasar teh sasar kaula mah walakinni rasulun min rabbil alamin kaula mah utusan ti pangeran kaula teh utusan pangeran utusan Allah rasul kunaon nyasar-nyasar ka kaula ngabloon-bloon ka kaula ngaedan-edan ka kaula mah rasulun min rabbil alamin ya dengekeun uballigukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun uballigukum kaula nyampaikeun ka anjeun risalatikeun risalati rabbi risalah pangeran kaula amanat cak Gusti Allah ieu lakukeun sing nurut ieu larang sing jauhan seluruh perintah disampaikan risalah seluruh larangan disampaikan supaya udah dilaksanakeun ieu kaula nyampaikeun risalah pangeran ka aranjeun kabeh
wa ansahu jeung kaula nganasehatan ka anjeun dengan tujuan supaya bararagu srarapi hirup di alam dunia teh sakedeug bakal berhadapan langsung jeung Gusti Allah. Jeung kieu deui wa a'lamu minallah ma la ta'lamun, kaula nyaho ti Gusti kana naon nu ku anjeun teu nyaho, sebab omongan kula mah langsung ti Gusti Allah melalui mukjizat, melalui wahyu. Omongan kula lain nang ti kula tapi nang ti Allah, mane mah teu nyaho, kula mah nyaho. Nu kumaneh teu nyaho, kula mah nyaho, sebab kaula langsung ti Gusti Allah dibere wahyu jeung mukjizat dengekeun tuturkeun. Tetep kau bohong, nuh bohong, lain rasulnya nama edan, jelema teu puguh teu karuh nya nama lain. Wow, Kangjeng Nabi Nuh asal dakwah ditaringgalkeun, asal dakwah ditaringgalkeun, masya Allah. Sabaraha tahun Kangjeng Nabi Nuh dakwah. Dina Alfiyah dijelaskeun najauta ya Rabbi Nuhan wa mastajabta lahu bipulkin mahirin fil yami masuna wa sayadu bi ayatin mubayyina fi qaumihi alfa amin ghairu khamsina. Dakwah Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun eueuh nu iman. Coba eta 950 tahun nu iman, anak mage teu iman, anak nu jangan nu ngaran Kanan teu iman ka bapak. Bayangkeun ku urang coba, lain dakwah bubulanan, lain dakwah tatahunan, 950 tahun ngaprak Kangjeng Nabi Nuh. Di India langsung Kangjeng Nabi Nuh ke Pakistan, di Pakistan ngaprak Kangjeng Nabi Nuh terus ka dieu ka Mesir, ke Mesir terus ke Yordan, terus ke Irak, terus ke Iran. Kangjeng Nabi Nuh teh ratusan tahun dakwah. Sementara manusia kakarak aya di jazirah eta bae, India, Mesir, Pakistan, Yordan, negara-negara tertua. Amerika can aya, ditambah Inggris can aya, Jerman can aya, benua Amerika can aya. Dina aya lagi kakarak kecel can aya penghuni. Nu aya penghuni pertama mah eta bae Timur Tengah, Irak, Iran, terus ke Maroko, kalau begitu terus ke Mekah, ke Madinah, di mana Kangjeng Nabi Adam waktu dirunkeun di India titah kitu neangan Siti Hawa kapanggihna di Arafah, kemudian tidinya langsung ke Mekah, Baitullah kayak kakarak ke batu doang segede parita. Kita toab Kangjeng Nabi Adam didinya kakarak batu doang. Tidinya berangkat Kangjeng Nabi Adam terus ke Syria, Sam. Itu doang. Eta mah benua Amerika, eta mah benua Eropa, eta mah benua Australia. Haha, eta mah can aya. Dina ayana eta dunia teh can aya penghuni. Heuh, komo bojong. Geus eueuh nanaonan sepi di bojong sieun. Oray malulu di dieu. Eueuh nanaon ieu teh buah Indonesia segala Lampung segala. Can eta manusia teh kakarak saceplok di dinya doang. Ya Allah, lamun urang ningali di Yordania aya Petra ke bakal diceritakeun di ayat anu sejen. Urang neuleuh peninggalan zaman Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam. Masya Allah, nu kuari masih aya keneh walaupun geus rada dirusak sebagian gunungna, tapi kan nyata aya. Nah, ieu di ditu orang manusia teh nu mantak. Urang tetep bae neuleuh ka urang ditu. Majuna negara ti ditu, mundurna negara ti ditu, peperangan ti ditu dan lain sebagainya ti ditu. Ulah kaget lamun urang neuleuh Irak peperangan nya nama teu aneh, urang Irak menyaritakeun perang nya maca sejarah negara tertua di dunia adalah Baghdad, adalah Irak. Geus sabaraha ratus kali perang tiba heula teu aneh. Lamun urang nyaritakeun bangsa Indonesia perang kakarak sakali. Untuk meraih kemerdekaan tahun 45 berhasil proklamator Bung Karno jeung Bung Hatta. Urang mah sejarah teh eta belah dituna pisan raja-raja leutik anu peperangan antara kerajaan jeung kerajaan. Di Banten aya sabaraha kerajaan, kemudian di Cirebon aya sabaraha kerajaan, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur aya sabaraha kerajaan. Dicatatlah naon kitu di sejarah Majapahit, Pajajaran dan lain-lain sebagainya. Hanya kerajaan-kerajaan gitu baik belah dieu eta mah tuh lalakon nu baheula mah di ditu.
Kanjeng Nabi Nuh dakwah antar negara, lintas negara. Ketika Kanjeng Nabi Nuh dek nyebrang encan aya parahu pan harita macakeun Ismul Azam Kanjeng Nabi Nuh sidakep sakumaha urang dek salat peureum Kanjeng Nabi Nuh dibacakeun bahasa Ismul Azamna langsung menang ti Gusti Allah. Begitu dibacakeun ku aing moal dibacakeun sebab ku sia direkam engke ku sia dibacakeun ke pake kilir kanu ngora kanu kolot moal ku aing moal rahasia ieu mah rahasia. Ini jadi dibacakeun ku Kanjeng Nabi Nuh set sakali bisa hiber napak sancang di luhureun laut. Kanjeng Nabi Nuh ketika kecapean lengkahna salengkah sakilo blah 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 bu urang mungkos gitu tereh datang jasa eta asana ka Banten ge antum moal kebal atau mah blah blah tukang sawo di lengkahan bae. Awan hese Gusti Allah ketika hendak menghendaki ka umat takerma jarangkung gede baheula haji jelema cecemplokan kapan di India, di Pakistan, di Mesir, di Yordania, Irak, kemudian Iran, kemudian Syria geus araya di zaman Kangjeng Nabi Nuh teh cecemplokan lantaran 1000 tahun masa Kangjeng Nabi Adam alaihissalam dua incuan baranakan anak baranakan cecemplokan ditugaskan Kanjeng Nabi Nuh teh titah ngajakan ibadah ka Gusti Allah tapi 900 tahun 950 tahun iman